make riweuh-riweuh atuh hirup cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapan nitah salila hirup di alam dunia teh oh deui nu ku aing dititah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kuari sanggeusna urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang aya anu disagedengeun urang mah nyana percayana teh ka patung ka batu aya anu kitu ibadah mah enon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah tapi manehanana maksiat terus macem-macem. Nah nu dibawa ke jero kuburan teh lain berbentuk ahli, lain berbentuk harta, lain berbentuk walad, jabatan, tahta, lain berbentuk amal perbuatan urang asup ke jero milu jeung urang. Milu jeung urang. Tah dituluykeun ku Gusti Allah wa man ramakum sufaakum wa manara kaulah tenel bisa cek malaikat ieu teh ngamemeleh ka para kafirin zalimin cek malaikat wa manara kami tenel makum babarengan jeung anjeun sufaakum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka sebagai penolong-penolong patung-patung nu baheula dibanggakeun Lata Manat jeung Uzza anu ku anjeun disangka yen eta Lata Manat teh bakal nulungan sebagai syarik ka Gusti Allah anjeun berkeyakinan di akhirat teh cenah eta bakal nulungan cak malaikat mana coba Lata datangkeun mana Uzza coba datangkeun nucak maneh hei nador cenah bakal nyapatan datangkeun coba mana Lata mana Uzza mana khususna kaki nador umumna ka jelema-jelema di santero dunia engke bakal ditangtangan ku malaikat hei Yahudi mana patung teh anu keur ieu disembah-sembah nu majar teh bakal nyapatan buktikeun taubihon moal bisa ngabuktikeun jeung geus produksi mesin urang balik ke kuburan ge pancek tadi ge urotan hupatan gurlan baju ieu ge baju boe cek sakol mah bae da cek Kangjeng Nabi na hufatan urotan gurlan da kumaha deui Kristen aja membanggakan patung Maria anjing ngebanggakan patung Isa anu ku anjeun diyakinkeun engke bakal nyapatan buktikan kuari diisin-isin kafir-kafir KBG bangsa Buddha Protestan Konghucu wabeh kafir nu nyembah ka patung-patung titah ngabuktikeun cak malaikat wa man ma'akum sufa'akum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka'u nu cak anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan teh kok teu gadeuleu kuari mana si patung Uzza mana si patung Manat nu bisa ngajawab kabengengan sakadar tungkul isin jeung geus boga rasa asana aing mah dibeulem ieu asana aing mah dibeulem didinya nyana terus baratan ka langit aduh ieu geus kumaha ieu geus kieu baheula boga rasa bakal nu nyapatan teh patung-patung sedengkeun kuari boro-boro nyiptakeun patung nyanana ge teu make nanaon dijejeleh ku malaikat ditongton ku seluruh manusia deurekeun nyana tungkul isin urang milu puas kanyana kuari cal-cal jada di anu dek yen gereja di anu dek yen kelenteng di anu dek yen gereja serangan terhadap umat mukminin luar biasa sementara pemerintah urang lemah selalu mengizinkan baik dek yen gereja di mana baik nu tadina sakitu tegerna akibat dibere duit pemerintah ya udah tanda tangan baik
eta bagus urusannya na di akhirat bakal dijejeleh ku malaikat atau langsung ku Gusti Allah. Tinggal manusia-manusia nararangtung kabeh naye furoda bakal nangke dipanggil saurang-saurang laqad jitumuna furoda maneh bakal daratang ka kaulan wagung cek Gusti Allah saurang-saurang bakal ditanya saha ngaranna malaikat langsung nanya sedengkeun jelema triliunan geus nyaritakeun ti zaman Kangjeng Nabi Adam kuari ditanya na saurang-saurang banon poe ngan saukur sadepa bayangkeun coba ku urang ieu lain lalakon anu naon kitu ngaranna nu lain lalakon nu jauh deukeut lantaran kurang keur diserang lantaran kurang keur dilaksanakeun keur dipaju moal kebal deui iyalah panon poengan sagadar sahasta urang didinya bakal ngahareupan timbangan daratang kabeh jitumuna furoda saurang-saurang kabeh eueuh nu make sepatu sendal eueuh nu make baju kabeh sataranjang kabeh nyeker kabeh kulup na ieu bakalna dek dihisab saurang-saurang tayeg ke bakal na malaikat nanya makodam tumin husayan lihan pusikum naon nu geus diheulakeun ku aranjeun jang diri maneh masyaallah nu matak yu'ta bibni adam yaumal qiyamah kana hubadhul masyaallah bakal didatangkeun saurang-saurang fayaqul lahu tabaraka wa taala cak Gusti Allah aina ma jamaata mana nu kumaneh baheula dikumpul-kumpul Allah aina ma jamaata maneh baheula teh kapan hayang menyandang predikat jabatan jeung tahta mana jabatan jeung tahta baheula maneh ngumpul ti 1 meter 2 meter datang ke hektaran mobil kendaraan ti mimiti sapeda datang ke motor mobil berbagai-bagai wah dihareupeun imah maneh teh loba jasa mobil tanah loba jasa aina ma jamaata mana nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo buktikeun ya Allah fayaqulu eta jelema begitu ditanya tetap ngajawab ya Rabbi jamatuhu wa taraktuhu wa farumakana abdi ngumpulkeun kana harta abdi cuman ku abdi ditinggalkeun abdi mah bagus ninggalkeun anak cak Gusti Allah bagus-bagus di mana sia aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh ketika maneh diangkat jadi lurah bantuan naon nu diheulakeun jang kuari terhadap masyarakat besi anjeun ngabantuan masyarakat birokrasi di desa saha nu pernah dibantu panggil eta pan lain sakedeung abdi pernah ngabantuan Sarwiti rawan orang Cikupa panggil Sarwiti kamu nama Sarwiti betul malaikat pernah dibantu enggak oleh Bapak Lurah bukan pernah lagi saya pernah diajak ke Cipanas oh dibantu begitu iya terus diapain atuh ya begitulah sia Lurah blon aina mah qadam tali nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh waktu keur di dunya mun ngabantu saha maneh di rakyat mun nganeh ngaberesan nagara datang ka mana dek dipanggil ku aing cek malaikat ayo lamun urang memang bener pernah ngabantu didatang-datangkeun saksi na nyata moal aya nu kaliwat setik-etik acan wa nadaul mawazinal qista adil seadil-adilna jujur sajujur-jujurna moal aya nu kaliwat sabakatul hibal aja Bupati panggil kamu menjabat sebagai bupati di negeri Tangerang berapa periode Ismet? 2. Apa yang telah dilaksanakan oleh Anda sebagai kepala negara di Kabupaten Tangerang pada wilayah di Kabupaten Tangerang? Oh, saya pernah membuat jalan beres jalanan teh panggil rakyat
panggil rakyat di kecamatan mana maneh ngabangun, mun sekolahan mana, mun kantor KUA mana, mun depag mana, lamun kehakiman mana, mun jalan mana, rakyat di kecamatan sebagai saksi nyata panggil, cek Gusti Allah aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang kuari keur maneh ngajabat. Ya Allah, ini kumaha coba, mana nu diheulakeun baheula, maneh teh diberi amanah sebagai lurah, diberi amanah sebagai camat, dibagi amanah sebagai bupati, dibagi amanah, diberi amanah sebagai gubernur, menteri jeung presiden. Aina ma qaddamta li nafsik, mana lu diheulakeun jang diri maneh jang kuari nu baheula diberi amanah. Lain lalagaan di sidang teh teu mah sajam 2 jam. Lamun pernah ngabantu cenah di Bandung, daerah mana Bandungna, ayo panggil orang Bandung, kebenaran aku mah Allah karim. Kabeh bakal saurang jitubuna furoda. Aduh, pimpro, pimpinan proyek. Iya Hasan nu jujur mah iya Hasan. Proyek naon nu pernah dilaksanakan? Jalan. Instruksina sabaraha meter eta jalan luasna jeung panjangna. Luas 4 meter, lebar 4 meter, panjangnya sekitar 5 kilo. Ketinggian jalan, ketinggiannya seharusnya di sananya harus 15 cm. Kenyataannya duka. Ayo siap, ayo aina ma qaddamta li nafsik. Ya Allah, aduh, jitubuna furoda. Gusti Allah bagus ieu kumaha ieu urang ayat ieu. Namantak sing sadar ketika urang dakwah di lembur eueuh anu nurut ka urang meureun mejeuna aing mah teh dituturkeun geus seuri bae urang kudu. Namun urang hayang dituturkeun nafsu teh ngaran. Aing mah sekedar nyampaikeun bae. Isin-isin acan sebenarnya mah aya nu nuturkeun hiji ge geus pohara, aya nu ngadanyaikeun hiji ge geus pohara, malah mah aya 10-an ge pamajikan anjeun seurikeun. Sia ngaji emang gak salah aing uyuhan. Cak pamajikanna bego tah pamajikanna. Emang gua beuh mun hujrona mah. Salaki kos kitu dituturkeun. Eta pan batur menuturkeun salaki ka salakina pamajikanna kos kitu. Coba ge ustad-ustad ge dilelewe ku pamajikanna mah. Sia seuri sia meureun tah. Aduh masyaallah, tak sih ade boga pamajikanna kudu nu sapagodos jeung urang. Nu akur santri pada santri abeh ngeunaheun. Nyadaheun teh ka mana Kak? Tetangga maot tah ngariung. Oh ade ge. Ai akur mangana. Baik bae. Balik Kak, aya berkatan teh eueuh. Biasa ngariung aya eueuh, pan ngeunaheun kana hate. Nikmat. Sekali deui we. Di kamari deh Kak, ngariung tiluna. Oh tiluna tilu kamari. Enggak saya tuh ngariung. Balik deh. Mana berkata jauh kene bae. Pelit-pelit teuing teh sih. Mulai ge. Sok ngomong. Segala pelit segala naon. Lain ngariung berkata. Ih, atuh sapirepan jelema susah. Tuh susah kacang-kaca. Ulah sok ngomong ya kacang aya di sia tuh hese. Ya ada geuseureun suka ju bae. Teu bahasa orang Cikupa kaju bae. Pantes dah saya. Coba lamun teu sapagodos. Ka mana Kak? Tiluna tah tahlil. Lah, tahlil sakitu teu tahlil sakitu. Teu kudu Kak. Emang kurang itu. Tiris. Dia tuh tiris sih kurang. Tuh tiris tuh kurang kakak mama ulah konsian habak. Wah, pemajikan teu beres ya. Geus ngeunahan tahlil tah ngeunahan ngeukepan kula.
si sok kos kitu ye. Masyaallah Kangjeng Nabi dakwah dibere mukjizat Al-Qur'an tetep bae jelema teu iman ka Kangjeng Nabi teu percaya ya Allah malah mah aya hiji sahabat ngaranna Nador bin Haris Cakinador man eta sia ngajakan bae ka pangeran teu kadeuleu puyeng ya aing mah pan urang teh boga pangeran Lata Uzza Manat eta teh pan lain sambarangan tah mah pangeran geus luar biasa tah mah sadunia pangeran teangan kos Lata Uzza Manat jemal aya pangeran teu kadeuleu mah hese atuh urang deuk nyembahna eta wa ngajedog ban aya Nador bin Haris ngomong gitu ka Kangjeng Nabi Nador aing ngaran pangeran teh apa nu nyiptakeun langit jeung bumi ye memeh sia ge aing nyaho anu nyiptakeun langit jeung bumi teh pangeran ngan pangeranna kuari dibentukeun ieu mah ngan sakadar lambang ai pangeranna mah heuh ku sia dicaritakeun man ngan lambang abe urang bisa sujud ruku di hareupeun pangeran takos kitu eta mah ngan sakadar lambang tah mah ai pangeranna mah eta nu kumaneh ditandu diomongkeun eta pangeran Allah Uzza Lata kos kitu bae cak Kangjeng Nabi Nador pangeran mah nu nyiptakeun langit jeung bumi kahiji nomor kadua nu ngainstruksikeun beramal aya larangan aya perintah engke lamun ngalaksanakeun perintah bakal dibales ku pangeran lamun ngalaksanakeun larangan dibales ku pangeran engke di akhirat lamun jelema ngalaksanakeun amal baik engke amalna bakal dibentukeun eta amal teh engke bakal minta tulung ditulungan lah ku kaula sebagai rasul kabelah ditunak ku para malaikat aslina engke ku Gusti Allah tak eta pangeran nu kos kitu ngaranna lain sia bae mad nyaho saufa tasfa'u li Lat wal Uzza bakal sarua bae nyapaatan Lata jeung Uzza ge engke di akhirat ke di akhirat pangeran Lata pangeran Uzza atuh nyana ge boh sambarangan nyana ge bakal ngomong wahai kaum-kaumku yang dulu menyembah aku sediakan surga tetap Cakinador saufa tasfa'uli Lat wal Uzza bakal nulungan sarua pangeran ge nyana ka kaum-kaumna sia dek ulah sambarangan ulah kapincut ku omongan Muhammad tetap lamun Muhammad jaritakeun bakal nulungan pangeran urang ge nu ngaran Lata jeung Uzza bakal nulungan titik ulah loba ngomong man tah kos kitu tah hijab teh kos kitu masyaallah bibisaanan nemantak turunlah ayat ieu sabab turun ayat ieu lantaran Kinador bin Haris boga keyakinan bahwa Lata jeung Uzza bakal nyapaatan jaga di poe kiamat terus turun temurun datang ka kuari patung Gajah Mada cek penganutna bakal nulungan jaga di akhirat kitu kene patung Bunda Maria kitu kene patung Isa Almasih nu dituhankeun ku Kristiani berbagai patung-patung nu kuari di sararembahnya nage sarua boga keyakinan bahwa engke patung bakal nyapaatan jaga di yaumul kiamah nu mantak lain khusus ka Kinador bae
ieu teh khusus jangkinador sabab urudna tetapi umum jangka keseluruhan mantak turunlah ayat ieu walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Gusti Allah nyaritakeun tentang pakeuhna dina poe kiamat engke nu bakal terjadi silih jorogeun engke jaga dina poe kiamat teh masing-masing bakal menta penolong nu kuari diyakinkeun bakal nulungan engke coba bukti atawa henteu iyalah penjelasan langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu lahum diomongkeun ka para musyrikin kafirin zalimin izhabu itu ketika manehana dihudangkeun ti kubur urang kabehan engke bakal mengalami kiamat sanggeusna kiamat engke bakal diganti taneuh ku Gusti Allah sanggeusna diganti engke bakal dihujanan cai mani ku Gusti Allah teh sanggeusna hujan cai mani manusia kabeh timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke terakhir umat Kangjeng Nabi urang bakal kalaluar kostoge cal iza boisu urang hayalkeun ku urang hate urang teh ka dimensi kiamat hudang urang kabeh nu pangheulana hudang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran malaikat ge sami deui maot termasuk malaikat anu niup songsong malaikat Israfil anu cak Gusti Allah dipanggil malaikat Israfil geus paeh kabeh atos aya keneh saurang teangan teangannya masyrik magrib lumpat teu aya tos maot sadayana tuan aya keneh hiji deui teangan deui ka kidul ka kalar ka wetan ka kulon laporan di parantos tuan hiji deui 3 kali neangan saseleh cek malaikat Israfil abdi geus teu bisa neangan nu saurang eta mah coba atuh panguduhkeun ku Gusti sia aja ada nyebutan batur bae poho kanyana aja kudu kumaha atuh cek malaikat Israfil cabut sorangan di alat daya di sia tuan tuh kumaha henteu kumaha cepat cabut ku malaikat ija nyeri malaikat ge nyeri atuh komo urang cabut waduh mun nyaho nyeri kieu cek geuleuh baheula nyabut bangsa jelema moal kenceng teuing ternyata dia nyeri horenganna cabut ya supendai ku Gusti Allah nyana mangan sakedeung set udang aduh Gusti horenganan Gusti sabulu-bulu sakian nanti aduh komo nu kukura de nyot beureunan eta lah es ulah loba omong gas mari coba tingali coba geus sararulang tanjan jelema pangheulana hudang Kangjeng Nabi culat-cileuk Kangjeng Nabi geus culat-cileuk langsung malaikat Jibril mah langsung nyetrum ka Kangjeng Nabi Muhammad di mana ieu Muhammad pasti aing diteangan jeung pasti Muhammad menanyakeun umat sedengkeun aing can nyaho umat Muhammad di marana ku ari anu tatadina di Bojong nu tadi di Cibadak di Cikupa eta jelema-jelema nu eta nu baheula muludan sagala rajaba di marana eta mun aing ditanyakeun ku Muhammad aduh bener bae sampeurkeun lantaran aya cahaya biru hejo kuning geus aya cahaya macam-macam sampeurkeun pasti ya Muhammad bener bae
wah ya Jibril mun ayeuna umat itu bener bae cek Jibril teu salah aing ditanya eta Kanjeng Nabi mah saat-saat kos kitu teh nanyakeun umatna ayeuna umatik kan urang senang boga Nabi saat keur kos kitu teh tah saat keur terjepit ditanyakeun di mana umat kaula kan urang umatna jadi urang ngeunaheun man masya Allah geus ngeunaheun jasa jadi umat Kanjeng Nabi mah asal urang loba maca sholawat geus pokona mah engke diaku sebagai umatna geunah amin amin osok teh tilok Nailah geus kadarumpul kabeh digiring ka mahsyar di berbagai penjuru kuburan-kuburan teh kabeh bakal digiring ka mahsyar teh eta nu kuari Palestina ta eta teh lempengan Palestina tangke bakalna jadi mahsyar eta teh mantak eta mah dongeng namual eureun-eureun ti mimiti diciptakeun dunia bumi negara tertua Palestina Irak Iran Syria Mekah eta negara-negara tertua eta mah bangsa bojong eta mah kawari eta mah bos gituan diperebutkeun ku nyeun sapatu kuari anyar mah boro-boro eta Eropa Amerika anyar tah digiring kabeh urang ieu digiringna kabehan eueuh nu make calana eueuh nu make sapatu sugan make Adidas Puma Egle eueuh nu make spotek beli nu make sendal make sepatu nu make baju make lepis make BHS kabeh swataranjang tur bobogaan urang kulup pan kuari urang disundatan engke mah kulup yusarul abdu godan walahu minal a'dha'i ma kana lahu yauma wulida faman quti'a minhu udun yuraddu fil qiyamah alaih digiring hamba kabeh jaga di yaumul qiyamah walahu minal a'dha'i ma kana lahu yauma wulida bakal digiringna sakumaha keur poean urang dilahirkeun anak kulup dilahirkeun kungsi disundatan kitu kue ngan jarang ya sapanta teu 1000 hiji paman kuti amin hudun aya nu pegat anggota disundatan misalna atawa dipotong celina tabrakan potong leungeunna duka ka mana tetap yuraddu fil kiamat dibalikeun deui sakumaha keur lahir bae lahirna kebeneran pinclang kana lahirna sehat artinya ieu awak urang teh kos keur lahirna bae kos kitu bae iyalah nu bakal terjadi urang teh bakal masyaallah pantak dijelaskeun di dieu walaqad jitumuna demi yakin nyata pasti anjeun bakal datang ka kaula tingkah datangna cek Gusti Allah puroda mun paridina wahidan paridan saurang datang minal ahli mun paridina anil ahli infirod ti pamajikan infirod ti dulur urang infirod minal mal tina harta infirod tina anak urang sabele gejer urang bae boro-boro inget ka anak jeung pamajikan jeung ka harta urang bae urang sorangan bae mun farid menghadap ka Gusti Allah kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha kaula ngajadikeun ka anjeun kabehan teh ti mimiti kajadian awal pertama kajadian kumaha
sok kira orang bukti ke orang keluar ti rahim indung orang borosot aya nu pernah make sepatu sieun atuh indung nage aya nu keluar ti rahim indung na make dasi jauh aya keluar ti rahim indung na make kacamata hideung sakumaha jegel jagoan teu make sepatu teu make sendal teu make baju teu make lapisan naon istuning borosot ke alam dunia teh kos kitu hartina dasar taranjang kokocopna masih kene aya kene kulup disebutna upatan teu make alas dampal teu make alas kaki borosot ke alam dunia kos gitu engke urang asup ka kuburan ge nu dibawa ngan sakadar boeh doang di akhirat lepas jeung boeh-boehna sakumaha keur kajadian Allah ngajadikeun ka urang borosot ke alam dunia di akhirat kos itu bae Masya Allah. Mentek Siti Aisyah naros ka Kangjeng ya Rasulullah lamun engke urang di akhirat sataranjang kabehan atuh meureun lalaki neuleuh ka awewe neuleuh ka lalaki cek Kangjeng Nabi boro-boro mikiran nu kos kitu engke mah pikiran nu kos kitu kabehan ngabogaan saknun yug permasalahan masing-masing kumaha ieu jelema gede jasa salahna panggil ku polisi bawa ka polsek sanajan aya nu geulis sakumaha bidadari teu hayang kasus gede jasa kasus tah eta komo di hareupeunana neraka boro-boro neuleuan susu atuh kuari urang culak cilik neuleuh susu gede atuh engke mah moal bisa boga masalah nah iyalah masyaallah lakodik jitu mun yakin anjeun bakal daratang ka kaula furoda kabeh masing-masing mun paridina misah tina ahli misah tina harta misah tina anak sakumaha kaula ngadamal ka anjeun ti awal mimiti ngajadikeun anjeun borosot ka dunya engke jeung di akhirat kos kitu bae ya Allah sok dirage perhatikeun ku anjeun didamel ku Gusti Allah borosot ka alam dunia sataranjang diurus ku indung teh dibedong disusuan ku ari gede disakolakeun terus gede sanggeus sagede terus jada usaha aya nu sakolana luhur aya nu sakolana setengah doang aya nu sakola mah sakola ngan teu bisa maca macem-macem kuari ambalayah manusia teh kahirupanana aya anu di desa neangan maisahna aya nu di kecamatan aya nu di kabupaten anu jadi DPR aya nu di gubernuran aya anu di pusat jadi MPR jadi DPR pusat jadi menteri aya anu jadi presiden italah manusia aya anu henteu jadi kos kitungan sakadar di pasar doang dagang aya nu bisnis aya nu gede bisnis datang ka nyieun pabrik luar biasa aya ngagali taneuh batu bara timimiti kelas anungan sakadar 10.000 datang ka ratus datang ka juta datang ka triliun kelas daga aya nu kelas internasional aya nu kelas nasional aya nu kelas biasa-biasa bae ieulah kahirupan manusia di dunia carita soal harta hasil daripada usaha manehanana teh aya anu kabeli sepeda aya anu kabeli motor anu kabeli mobil kabeli tanah aya anu nyieun perumahanana loba jasa macem-macem meuli tanah di anu sepuh di anu sekian puluh hektar di anu sekian puluh hektar usahana geus lain di Indonesia bae boga aset di Amerika boga aset di Eropa boga aset wah geus luar biasa dunia tah kos gitulah manusia
aya anu jabatanana luar biasa di dia bintang nageh geus lain 2 kilo de bintang 7 buyang-buyang geus nya geus pakaianana ge aya anu aya nu kuari salin ditungguan ku nu ieu dipake nu ieu diseseh aya anu geus teu mahi lamari teh didedet-dedetkeun dipikeun henteu ka batur. Wah macem-macem iya urusan pakaian, iya urusan imah, urusan kendaraan, urusan pamajikan, urusan anak. Lantaran jadi jelema sugih atuh unggal pengkolan didinya aya anak. Ambalayah geus anak datang ka nyana ge teu wauheun ka anaknyana. Kuloba-lobana anak. Iyalah kehidupan dunia. Aya anu di dunia teh ngaji cara urang kemudian dipakai hasil ngaji kemudian diibadah urang ka Gusti Allah. Aya anu geus jeung serikeun ka kiai, aya anu bentaran bae ka kiai, aya anu jadi musuh jeung kiai. Hakikatna mah ngamusuhan ka kiai berarti ngamusuhan ka Kangjeng Nabi. Wah geus macem-macem aya nu geus embung ibadah teh ngaran salat ngaran puasa nya nama wauhna teh jeung balak genep bae akrab nya jeung balak genep nyana akrab jeung kasino nyana akrab jeung berbagai judi akrab jeung mabok akrab jeung zina iyalah kehidupan aya nu ilmu aya di nyana hilim aya di nyana pinter aya di nyana ibadah aya di nyana wali aya deui ilmu aya di nyana hilim aya di nyana kiai aya deui sugih aya di nyana gagah aya di nyana wow kumisna geus sagedep tai jawara aya deui anu jabatan aya di nyana kabeh sandangan predikat jabatanana luar biasa lobana di nyana aya lamun tanda tangan teh ieu sakitu ieu sakitu ieu sakitu macem-macem tah engke sakumaha cek Gusti Allah anjeun datang ka kaula furoda bisa ti pabajikan jeung keluarga misah ti harta misah ti anak sorangan teh sorangan bae ai eta anak ai eta harta ai eta jabatan wa taraktum ma khawalnakum anjeun ninggalkeun kana nu ku kaula geus dibikeun ka anjeun berbagai harta-harta jabatan jeung sajabana waro azhurikum disatukankeun tonggong anjeun kinayah kana di dunia anjeun asup ka jero kubur anak nu milu ka kuburan hiji-hiji acan ka jero harta sugan kunci inopa asup ka jero jauh senda jepit jas bintang-bintang balok ai daek mah nyawa mau balok ngeunaheun malaikat bae ka di jero nu di bawah sandangan jabatan pangkat letnan jenderal letnan kolonel wow mayor nu dibawa ke jero kuburan harta di Karawang Sabau di Subang Sabau di Bandung Sabau bararau nu dibawa ke jero kuburan angkot 08 boga angkot 07 boga angkot 0 genep boga berbagai angkot-angkot boga asup ke jero kuburan nu dibawa wa taraktum ma khawalnakum di Subang boga pemajikan nu anyar di Karawang ge boga batur teh nyarahoeun Gusti Allah mah nyahoeun bae di Bandung aya di Bojong aya diitung teh boga pemajikan 9 nurutan Kangjeng Nabi caknya soekeun abak sungutna tae wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum nu di bawah ka jero sursup diasupkeun urang ka jero kubur
anak urangan datang ke bibir kuburan doang, mobil urangan datang ke bibir kuburan doang, jabatan urangan datang ke bibir kuburan doang, babaturan urang anu saidolohi jeung urangan datang ke bibir kuburan doang, sanggesta urang langsung dikubur baralik deui. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhuri, asup ka jero urang furoda sorangan nu milu kabeh munfaridina anil ahli, pamajikan anak incu mamang uwa kabeh ngan datang ka bibir kuburan doang. Kemudian mah harta urang, mungkin urang diiringkeun make mobil baby band, aya nu make kapal, nah datang ka bibir kuburan doang, balik kabeh anak kabeh balik ka samak-samak urut mungkus urang balik kabeh, balik kabeh urang asup ka kuburan laqad jitumuna furoda sakumaha kama khalaqnakum awwal marrah, sakumaha anjeun boroso tirahim indung sataranjang maneh asup sataranjang deui bae make riweuh-riweuh atuh hirup cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapan nitah salila hirup di alam dunia teh oh deui nu ku aing dititah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kuari sanggesta urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia, aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang, aya anu disagedengen urang mah nyana percayana teh ka patung ka batu, aya anu kitu ibadah mah enon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah, tapi manehanana maksiat terus macem-macem. Nah nu dibawa ke jero kuburan teh lain berbentuk ahli, lain berbentuk harta, lain berbentuk walad jabatan tahta, lain berbentuk amal perbuatan urang asup ke jero milu jeung urang, milu jeung urang tah dituluykeun ku Gusti Allah wa ma nara ma'akum sufa'akum wa manara kaulah tenel bisa cek malaikat ieu teh ngamemeleh ka para kafirin zalimin cek malaikat wa manara kami tenel makum babarengan jeung anjeun sufaakum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka, sebagai penolong-penolong patung-patung nu baheula dibanggakeun Lata Manat jeung Uzza anu ku anjeun disangka yen eta Lata Manat teh bakal nulungan sebagai syarik ka Gusti Allah, anjeun berkeyakinan di akhirat teh cenah eta bakal nulungan. Cak malaikat mana coba Lata datangkeun, mana Uzza coba datangkeun, nu cak maneh hei nador cenah bakal nyapatan datangkeun coba mana Lata mana Uzza mana, khusus kaki nador umumna ka jelema-jelema di santero dunia engke bakal ditangtangan ku malaikat. Hei Yahudi, mana patung teh anu keur ieu disembah-sembah nu majar teh bakal nyapatan buktikeun. Taubihon moal bisa ngabuktikeun jeung geus produksi mesin urang balik ke kuburan ge pancek tadi ge urotan hupatan gurlan baju ieu ge eueuh baju boe cek sakol mah eueuh bae da cek Kangjeng Nabi na hufatan urotan gurlan da kumaha deui Kristen aja membanggakan patung Maria, anjing ngebanggakan patung Isa anu ku anjeun diyakinkeun engke bakal nyapatan buktikan kuari diisin-isin kafir-kafir KBG bangsa Buddha Protestan Konghucu wabe kafir nu nyembah ka patung-patung titah ngabuktikeun cak malaikat wa man nara
ma'akum sufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u. Ngucak anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan teh. Kok teu gadeuleu ku ari mana si patung Musa? Mana si patung Manat? Nu bisa ngajawab kabengengan sekadar tungkul isin jeung geus boga rasa asana aing mah dibeulem, ieu asana aing mah dibeulem. Didinya nyana terus baratan ka langit, aduh ieu geus kumaha ieu geus kieu baheula boga rasa bakal nu nyapatan teh patung-patung sedengkeun ku ari boro-boro nyiptakeun patung. Nyanana ge teu make nanaon, dijejeleh ku malaikat, ditonton ku seluruh manusia. Deurekeun nyana tungkul isin urang milu puas kanyana. Kuari cal-cal jada di anu dek yen gereja, di anu dek yen kelenteng, di anu dek yen gereja. Serangan terhadap umat mukminin luar biasa, sementara pemerintah urang lemah selalu mengizinkan baik. Dek yen gereja di mana baik, nu tadina sakitu tegerna akibat dibere duit pemerintah, ya udah tanda tangan baik. Eta bagus urusannya na di akhirat bakal dijejeleh ku malaikat atau langsung ku Gusti Allah. Tinggal manusia-manusia nararangtung kabeh naye furoda bakal nangke dipanggil saurang-saurang laqad jitumuna furoda. Maneh bakal daratang ka kaulan wagung cek Gusti Allah, saurang-saurang bakal ditanya saha ngaran anjeun. Malaikat langsung nanya, sedengkeun jelema triliunan geus sanyaritakeun ti zaman Kangjeng Nabi Adam. Kuari ditanya na saurang-saurang banon poe ngan saukur sadepa. Bayangkeun coba ku urang ieu lain lalakon anu naon kitu ngaranna, nu lain lalakon nu jauh deukeut lantaran kurang keur diserang, lantaran kurang keur dilaksanakeun, keur dipaju moal kebal deui. Iyalah panon poengan sagadar sahasta urang didinya bakal ngahareupan timbangan, daratang kabeh jitumuna furoda saurang-saurang kabeh eueuh nu make sapatu sendal, eueuh nu make baju kabeh sataranjang kabeh nyeker kabeh kulub. Na ieu bakalna dek dihisab saurang-saurang. Tayeg ke bakalna malaikat nanya ma qadamtum min husyan li anfusikum, naon nu geus diheulakeun ku aranjeun jang diri maneh. Masyaallah. Nu matak yu'ta bibni adam yaumal qiyamah kana hubadhul. Masyaallah bakal didatangkeun saurang-saurang. Fayaqul lahu tabaraka wa ta'ala, cak Gusti Allah, aina ma jama'ata, mana nu kumaneh baheula dikumpul-kumpul. Allah karim. Aina ma jama'ata, maneh baheula teh kapan hayang menyandang predikat jabatan jeung tahta. Mana jabatan jeung tahta? Baheula maneh ngumpul ti 1 meter 2 meter datang ke hektaran, mobil kendaraan ti mimiti sapeda datang ke motor mobil berbagai-bagai. Wah dihareupeun imah maneh teh loba jasa mobil, tanah loba jasa. Aina majamata, mana nu kumaneh dikumpul-kumpul, hayo buktikeun ya Allah. Fayaqulu eta jelema begitu ditanya tetap ngajawab, ya Rabbi jamatuhu wa taraktuhu wa farumakana, abdi ngumpulkeun kana harta abdi, cuman ku abdi ditinggalkeun. Abdi mah bagus ninggalkeun anak. Cak Gusti Allah, bagus-bagus di mana sia? Aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang diri maneh? Ketika maneh diangkat jadi lurah, bantuan naon nu diheulakeun jang kuari terhadap masyarakat? Besi anjeun ngabantuan masyarakat, birokrasi di desa. Saha nu pernah dibantu? Panggil eta pan lain sakedeung. Abdi pernah ngabantuan Sarwiti, rawan orang Cikupa. Panggil Sarwiti. Kamu nama Sarwiti? Betul malaikat. Pernah dibantu enggak oleh Bapak Lurah? Bukan pernah lagi, saya pernah diajak ke Cipanas.
Oh, dibantu begitu? Iya. Terus diapain? Atuh, ya begitulah. Sia lurah bloon. Aina mah kodam tali nafsi. Mana nu diheulakeun jang diri maneh waktu keur di dunya. Mun ngabantu saha maneh di rakyat. Mun nganeh ngaberesan nagara datang ka mana dek dipanggil ku aing cek malaikat. Ayo. Lamun urang memang bener pernah ngabantu didatang-datangkeun saksi nyata. Moal aya nu kaliwat setik-etik acan. Wa nadhaul mawazinal qist. Adil seadil-adilna, jujur sajujur-jujurna. Moal aya nu kaliwat sabakatul hibal aja. Bupati panggil. Kamu menjabat sebagai bupati di negeri Tangerang berapa periode, Ismet? 2. Apa yang telah dilaksanakan oleh Anda sebagai kepala negara di Kabupaten Tangerang, para wilayah di Kabupaten Tangerang? Oh, saya pernah membuat jalan. Beres jalanan teh. Panggil rakyat di kecamatan mana maneh ngabangun, mun sekolahan mana, mun kantor KUA mana, mun depag mana, lamun kehakiman mana, mun jalan mana. Rakyat di kecamatan sebagai saksi nyata. Panggil, cek Gusti Allah aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang kuari keur maneh ngajabat. Ya Allah, ini kumaha coba? Mana nu diheulakeun baheula? Maneh teh diberi amanah sebagai lurah, diberi amanah sebagai camat, dibagi amanah sebagai bupati, dibagi amanah sebagai gubernur, menteri jeung presiden. Aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang diri maneh jang kuari nu baheula diberi amanah. Lain lalagaan di sidang teh teu mah sajam 2 jam. Lamun pernah ngabantu cenah di Bandung, daerah mana Bandung nak? Ayo panggil orang Bandung, kebenaran aku mah Allah karim. Kabeh bakal saurang jitubuna furoda. Aduh, pimpro, pimpinan proyek. Iya Hasan nu jujur mah iya. Iya Hasan. Proyek naon nu pernah dilaksanakan? Jalan. Instruksina sabaraha meter eta jalan luasna jeung panjangna. Luas 4 meter, lebar 4 meter, panjangnya sekitar 5 kilo. Ketinggian jalan, ketinggiannya seharusnya di sananya harus 15 cm. Kenyataannya duka. Ayo siap, ayo aina ma qaddamta li nafsik. Ya Allah, aduh, jitubuna furoda. Gusti Allah, lagu ieu kumaha ieu urang hayat ieu. Panggil saurang deui, beres ieu mah. Rantai ya pemerintah rantai. Cek bupati teu kudu dirantai, abdi mah neuk kejebur sorangan. Terus atuh aya geus kitu mah. Maneh coba gade ya sangaran abdi pesol sebagai naon maneh keur di duniana. Abdi sebagai konglomerat bergerak di naon maneh berbagai-bagai. Abdi teh berbagai-bagai naon. Hayu coba. Pertama abdi bergerak di swalayan, terus showroom, terus developer, terus jual beli tanah abdi kene, terus loba jasa maligat, loba jasa. Harta mana? Atuh harta abdi mah carita duit atuh miliaran ditenden di bank, carita aset-aset atuh luar biasa abdi mah seueurna. Nah, nandek ditanyakeun teh ayeuna mah qaddamta li nafsik, mana nu baheula diheulakeun jang diri maneh kuari.
ketika maneh nyekelan dunia keur di dunia mana nu diheulakeun. Oh abdi alhamdulillah pernah ngabangun masjid abdi. Sabaraha duit teh bangunkeun ka masjid? Aya meureun bangsa 5 miliar mah. Bener tante? Tanyakeun bae coba ka masyarakat. Masyarakat di mana? Tuh di ditu di kampung Cikupa. Coba, wait urang Cikupa bener pernah ngabangun masjid At-Taqwa? Cak urang Cikupa saha nu ngabangun? Iya ya konglomerat tuh ya. Ngejebi orang Cikupa. Sia cak malaikat dirantai sia. Teu kudu dirantai. Kunaon? Neuk ngejebur sorangan. Geus karasa. Aina mah kodam tali nafsi urang bakal ditanya kos kitu masyaallah karim. Harta nu pernah disandang ku anjeun, dicekel ku anjeun, dipake ka mana eta? Mana nu diheula-heulakeun li nafsik jang diri anjeun ku ari. Teu bisa ngebohong. Tapi lamun nya mah tuh abdi pernah ngabangun majelis. Di mana? Di anu di Kiai anu. Panggil kiaina. Bener. Coret kunyana. Waduh, tanda kutip. Mantap. Naon deui? Abdi pernah ngabangun masjid. Di mana? Lain hiji bae abdi mah ngabangun. Di mana-mana? Di Bandung aya, Cianjur aya, Sukabumi aya, di Kitu Bogor aya. Malah mah bari kawin waktu hari tamah. Ulah ka ditulis lah kawin mah. Di Serang aya, Pandeglang aya. Panggil coba orang Bandung, Sukabumi, Pandeglang. Panggil, pernah ngabangun masjid nama ieu? Betul. Bener, sabaraha nilainya? Sekian. Waduh, coret, positif. Yang seheotan we dadah. Bakaning kan disaksian ku jelema. Urang teh bakal saurang. Duh, bangganing tas ieu cak nu digigireun aingeun ieu. Nyana mah salamet aing ieu. Waduh. Mangkaning buku geus aya pan di malaikat kabeh. Buku nu katuhu buku kenca teh geus ditumpukeun di dinya. Ya Allah ya Rabbi geus moal bisa ngahelak deui eta mah. Naon deui nu pernah ku anjeun diheulakeun? Ma aina ma qaddam tali nafsik. Naon deui? Pondok pesantren. Mana-mana nu pernah dibangun. Lah kiaina bae cek cenah panggilan hiji-hiji. Kiaina bae panggil. Mana-mana? Tuh, di anu. Panggil kiaina. Bener mana dibangunkeun ku saudara ieu pondok pesantren? Betul. Sabaraha nilaina? Sekian. Ya, bener, positif. Masya Allah. Selain eta dipake ke mana deui jang kuari harta. Abi pake gabangun kitu sarana-sarana nu lain di samping eta ge deui yatim piatu. Yatim piatu di daerah mana? Lah mendingan panggilan bae, dipanggilan lagi. Bener, Masya Allah. Positif. Pertimbangkeun ku malaikat setelah ditanya aina ma qaddam tali nafsik, mana nu diheula-heulakeun jang diri maneh ku ari. Eta kakarak setelah nyata bener iyalah nu bakal ngabaturan anjeun. Ternyata horenganan bahasa laqad jitumuna furoda. Ieu tadi ge jang kafir, jang musyrik, jang Yahudi, jang zalimun, munafikun. Mukminin mah aya nu ngabaturan. Ketika ditanya deui saurang gas tanya deui. Anjeun percaya pangeran sa Allah. Rasul anjeun sa Muhammad. Guru anjeun saha? Oh loba guru abdi kiai anu nerangkeun penjelasan tentang hukum. Kajukur kali dilaksanakan, alhamdulillah. Naon pelaksanaan mana? Salat dibuktikan aya bleg salat. Naon deui? Puasa aya bleg kuru mah. Leutik ngan Ramadan doang puasa. Naon deui? Zakat aya bleg aya bukti engke mah. Naon deui? Abdi pernah nempel-nempelkeun di masjid-masjid, di majelis talim pondok pesantren bleg aya di dieu. Naon deui? Yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya blek di dinya. Naon deui? Abdi sok mere zawil kurba ka mamang abdi, ka uwa abdi, ka adi abdi, ka kakake blek di dinya. Dihijikeun atupan henteu sorangan tam.
aya batur berarti anjeun di baturan ku amal anjeun tenang kayak ditimbang bareng tajeng amal dihijikeun ngeunaheun urang teh lamun kuarina di dunia ketika ditanya engke ayeuna mah qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh kuari urang geus dipersiapkeun ya salat ya puasa ya zakat ya ngaji ya sedekah mun urang boga jabatan dilaksanakeun sesuai aturanana kemudian harta kurang diheula-heulakeun engke kapanggihna engke kuari urang sedekah teh engke kapanggih kuari urang jariah engke urang kapanggih nu mantak lamun aya kolot jariah ke masjid tanah kemudian ku incuna direbut deui penganiayaan nu paling biadab henteu kudu ku Gusti Allah jeung ku malaikat ku bapak kolot nage nya nanggeus dikieu-kieu huluna tolol sia goblok sia aing nyunaheun biasa di kuburan ngocor terus ku sia dicokot teh goblok tolol sia teu kudu ku malaikat ku bapak kolot nage geus ditampilingan di ditu ngancak malaikat terus jangan menghapingi sendiri nggak boleh ini mah Robul Jalil ini mah bukan di Cikupa tolol cek bapak kolotna panjariah teh ngocor aing teh di jero kubur tiis ku jariah aing di bapak sia di anak aing aman kunaon di sia dicokot goblok beureunan sia wah geus pokona mah nu ieu nyarekan nu ieu nyarekan nu ribut memeh di sidang teh eta nu sok nyokot-nyokot jariah geus tah mah geus nyata-nyata bakal sebab naon nyabut kangeunahan pantama tiis panjana di jero kuburan teh ngahiliwir bae wuh asena ge eta mah naon kitu ngarawa tilu pas asena blower naon emang blower aing teh nyaho ai dicabut panjana marudat cek pamajikanna ieu kamari mah urang tiis kok kuari panas incu urang nyokot tuh masih dacak-acakan insyaallah penganiayaan pan ih bantak sing hade ngailah ayeuna mah qaddamta li nafsik mana nu ku anjeun diheulakeun jang diri anjeun masyaallah ketika aya kafir ditanya zalim ditanya munafik ditanya musyrik ditanya kok ya siapa nama saya Teguan ya apa agama kamu Buddha siapa Tuhan kamu Katung amal kamu apa ya, sesuai dengan saya suka ngehiho gini hahiho waduh ini mah kamu no lihat no apa itu utama itu mah neraka itu buat kamu jadi geus jana mah tafuroda nu ngabaturan sebab iman henteu amal teu jalan sanajan anyana beramal panyanana teu iman ana teu iman teu nembus amalna ngan sakadar mun nyana di dunyana amal berarti hanya peringanan panas doang kana raka bae nailah furoda nu ngabaturan laqad jitumuna furoda anjeun para zalimin anjeun para musyrikin anjeun para kafirin anjeun para munafikin Yahudi Kristen Buddha Katolik Protestan kong hucuna ieu datangna ka Gusti Allah eueuh nu ngabaturan furoda sebab naon eueuh amal urang mah aya engke urang bisa neuleuh ka amal urang masing-masing babaturan urang ge bisa neuleuh ka urang semua deres gede ta amal sia aing mah leutik jasa cenah teh itu emang kunaon aing salat teh kitu husu ieu teh aya leutik mah mangga ge bakal ditimbang nya kumaha meureun ieu aing mentak bisa menta atuh aing leutik bisa menta mentak aing ka guru sia bae tuh sugan loba di guru sia guru di teangan di penta jang sia buah ini hese cek guruna hese urang guru asup Golkar aing puyeng ye bisa bisa dulu kan amal nu ngabarengan amal urang aya kadeulean masing-masing amal bagus jorena leutik jeung gedena ya Allah ya Rabb ayat ieu catet di jero hate bikin ke pamajikan urang lamun pamajikan urang teu ngaji jelaskeun ku ari seperti kieu jadi tanya tadi ngaji naon nyaho purda-purda kitu ja
artina naon puyeng nih nggih. Masya Allah karim. Iya untung orang yang ngaji iya. Mudah-mudahan orang jadi lulus hati. Mudah-mudahan orang diberi taufik. Mudah-mudahan ingetan orang selalu ingat ke alam mahsyar sehingga orang bisa ningkatkan ibadah orang ke Gusti Allah. Orang engke jaga bisa selamat lantaran nu ngabaturan orang na jangkung gede. Bagus, ingetkan ya furoda soteh jang kafirin, furoda teh jang zolimin munafikin, furoda teh jang musyrikin mukminin mah aya nu ngabarengan saha amal urang tinggal kumaha urang nyeuna kuari hayang dibarengan kuno kasep jeung bagus wayahna nu urang kuari boga jabatan sesuaikeun jeung aturanana. Lamun aya instruksi ti atasan anu berlawanan jeung agama ulah dilaksanakeun. Bantu masyarakat sesuai jeung kapasitasnya na. Urang boga harta heulakeun ku ari jang engke ketika urang ditanya aina maqdam tali nafsik urang geus aya di masjid, di majelis, di pondok pesantren, di fakir miskin, di yatim piatu, di dulur urang. Geus teu cangcaya urang teh aya engke disisieun urang amal urang nu jurusan amal mahdoh ibadah mahdoh ya salat ya puasa aya nu goer mahdoh modal zakat model sedekah da harta urang dititip-titipkeun dihijikeun dek urang sorangan encan ditimbang urang geus ngarasa senang nu matak wali cara ricing we nya mah di sisi aya gara sararia bae. Emang dah aing istirahat heula istirahat. Urang ge kabayan pannya nama bangun ngeunaheun nama atuh geus aya di dieu geus yakin nya kasep nya gede. Nek kumaha deui atuh tarenang bangsa ulama bangsa para wali. Ayo sararia apa heulana? Sararia geus berupa non poe sakitu deukeut lagi geus teu karasa panas. Tenang nya na. Tinggal ieu bae bangsa jawara nu di dieuna kos cacing teh. Wah, bangsa jawara koprok, bangsa jawara mabok, bangsa jawara zina, bangsa no korupsi menyalahgunakan aturan halal, kata tangkoteteng. Di ditu hilir mudik, bangsa wali mah tenang, mereka ditanya, kada. Kunaon sia lulumpatan? Atuh ya abdi cenah kudu kumaha? Emang kumaha kitu sia kerieuna? Emang sia kerieun teu wau kitu ka pengajian. Lain teu wau malah kulan leuwih ka kiaina. Sia teh kudu kuari kudu kumaha geus diuk di dieu tenang. Tapi sia iman kan ka Kangjeng Nabi. Iman. Sok merena nae muludan. Aqua. Sabaraha? Sagelas. Atuh sia kudu teu inget cak wali teh. Geus diuk we ulah lulumpatan sia lulumpatan teu lulumpatan kitu-kitu kene capek geus diuk di dieu. Ajung ke kula kudu ditimbang kumaha tenang bae sih. Baun teh jeung kun. Saya emang ieu Buyut Mansur. Oh Mansur, Mansur mana? Mansur S. Besok sia didengikeun laguna teh. Ji sial bro. Sarwana bro. Teu beres. Tenang lain Buyut Mansur jika dua. Tenang siapa sok jarah kan? Selain yang neulepan ka sia sok aya 3 mobil bener. Bener. Pan sia majaran hayang untung lain. Bohong siapa lain cinta ke aing cinta ke duit dah siapa aing bagus jadiin usaha ye rakyat nu jarah-jarah neangan perusahaan atau wali sangang ke manggil kan siapa sabaraha beus sia sok mawa cinta ke aing teh cinta ke duit na lo bomong wali ye siapa lain cinta ke aing jaga giliran sia untung mah jatilok harapan ke aing deleukeun aing greget ka sia ngan eta bae di jero mobil aya anu ikhlas ka aing. Ini sia nama tu naon sabeda sia. Ya sia masa urang sakitu sabeus sakitu pan. Hayalan napan sia hayang meuli mobil lain. Teuh. Padahal sia ilmu aya di sia teu mending magahan ngaji jeung kos kitu mah. Emang aing teh nyaho gitu. Emang ieu sa? Heuh aing Raden Patah. Patah mana? Patah Cikupa. Di akhirat bararukti. Ieu urang keur ngajelaskeun ayat anu luar biasa. Bararukti segala rupa nu kuari di birokrasi haji
anu neangan kauntungan Masya Allah anu nyana maling di perhajian dengan gaya bersorban dengan gaya berjubah pamalingan bersorban kos kitu eta engke mah bakal bukti Masya Allah nu ku hari ditutupan-tutupan bakal bukti engke mah kanu zarah-zarah nu mandak kula masuk isin geula mendek zarah teh kajenting nombokan aing mah daripada neangan untung di dinya engke kumaha lamun ku wali digerokeun di akhirat nyana tenang-tenang we ngarumpul wali sanga kali jogo di dieu sunan wanu de aja mah cigade sesok jarah kan sesok ngalah untung kan Allah sok kitu isin ngomong-ngomong wali sia jeung ngajakan zarah ka ditu ternyata si aya nguntung paling ngobrol si dikitukeun nu mantak kula embung kula mah mantak henteu wah asana moal zararah ya engke ak pemimpin zarah asana yalah malah leuwih ya ayat jadi efekna pohara ya ayat geus teu kudu loba-loba talar ayat talar ieu bae ge hiji ieu asupkeun ka jero sanubari Masya Allah walaqad jitumuna furoda yakin anjeun bakal datang ka kaula nu agung saurang-saurang kama khalaqnakum awwala marra sakumaha kaula ngajadikeun ka anjeun dina mimiti kajadian yane anjeun ka dunya teu mawana naon anjeun nyeker anjeun sataranjang anjeun kulub asup ge ka jero kuburan kitu keneh engke bakal dibuktikeun furoda ai eta hasil-hasil usaha anjeun wa taraktum ma khawalnakum kanjeun ditinggalkeun ya anak jeung pamajikan ya harta ya jabatan wara zuhurikum waktu di dunya ka jero kuburan teu mawana naon cuman lain sakadar sakitu tetep bakal diproses nah ieu urang mah bakal aya nu ngabarengan urang jadi urang bakal neuleuh ka diri urang salamet jeung teu salamet lantaran amal dibuktikeun ku Gusti Allah urang bakal neuleuh babaturan urang jeung tatangga urang si itu salamet si mah moal si itu salamet si mah moal lantaran kadeuleuh nu ngabaturanana furoda soteh jang zalimun musyrikun kafirun ai urang mah sebagai mukminun aya nu ngabaturan tah dijejeleh wa manaramakum kaulatene kanjen sebagai anu bakal nyapaatan nu bakal nulungan patung-patung nu baheula dibanggakeun bakal nyapaatan alladzina za'amtum annahum fiikum suraka nu dianggap ku anjeun bakal jadi penolong sebab disangka syarik Allah laqad taqatta'a bainakum nyata jelas geus pegat ku ari mah di antara aranjeun kabeh wasukum hubungan aranjeun kabeh geus paparisah perkumpulan anjeun teh nu baheula dikumpulkeun di Yahudi dikumpulkeun di Protestan dikumpulkeun di Katolik dikumpulkeun di Kristen dikumpulkeun di Buddha dikumpulkeun di hiji gedong di patung di organisasi dan lain sebagainya kuari mah laqad taqatta'a bainakum pabrencai geus lantaran eueuh nu tanggung jawab patung nage eueuh kepala nage geus teu tanggung jawab geus papisa wa balla ankum ma kuntum tazumun leungit karanjeun kabeh naon nu ka anjeun disangka waktu di dunya bakal nyopaatan patung-patung cak kepala agama bakal lulungan geus hilang sudah wa dhalla ankum ma kuntum tazumun kabeh bangsa kafir geus hilang keyakinan hilang prasangka leungit ngesangkaan bakal salamet lantaran bakal ditulungan geus eueuh ku ari mah tinggal furoda berat nululungan eueuh amal teu boga iyalah laqad jitumuna furoda urang lantaran iman ka Allah Allah nu deuk nanya na urang geus nyambung jeung Gusti Allah nya nama pegat jeung Gusti Allah urang mah bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi lantaran urang ibadah melalui syariat Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam urang sok muludan urang sok rajaban eta teh lain naon sakadar dembongkeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi rasa cinta urang ka wali urang ngayakeun haolan di bidah-bidah ku Muhammadiyah masalah nyana-nyana urang-urang kayak karasa di akhirat begitu ditimbang urang gabanggih jeung Muhammadiyah nah urang Jati Gintung. Nah ini saya kumaha ieu lalakon aduh aing mah jariweuh ieu sia aing mah tenang ya emang kunaon atuh aing mah sanajan carang maca sholawat ngadengen nu maca sholawat aing muludah ngeunaheun jadina aing terus mere aing apem segala cucur segala kuari dibuktikeun cinta aing ka Kangjeng Nabi tuh aing sok ngadengekeun bae assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka assalamu alayka atqal atqiya ya assalamu alayka sia sok maca aing henteu jadi bisa aing ngadengekeun doang tah aing ku ngadengekeun ge geus alhamdulillah tah ieu amal aing engke aing ditimbang Kangjeng Nabi na geus nyahoeun aing mere cuhcur luat ge masyaallah lain lalagaan je engke maki haji nu sugih ngan sakadar mere akuasa dus teh dijejeleh engke ku tatangga deh ki haji bego kunaon emang atuh eta amal muludanangan eta doang aqua yeuh aqua ge lain merek aqua lain merek duatang mere naon merek akuarium nya mah Aduh, tapi lamun muludan geus tenang cak bos teh geus aing sapi hiji tenang besindek milu bae ngan aing mah tetep hiji sapi aja naon deui minuman besi los minuman aing tanggung jawab minuman eta nu kiai-kiai mah teu hayangan dibere ngan aing tanggung jawab merena geus teu hayangan buku hayangan ge na ge kori geus tanggung jawab aing wah engke di akhiratna sia gede amat eta sapi ngamuk ya atuh urang sing yakin ieu ayat ieu supaya urang ke ngahareupan rajaban ngahareupan muludan geus teu kudu hese deui ye sakedeung deui rajaban tah sapi beres geus becet da eta bebeunangan sabaraha kan aing mere teh mah ojol ngaran aing sapi tah harga 7 juta bebeunangan sabaraha 10 juta geus kayakeun kabeh wah aku aing atuh korupsi tah mah atuh sapi ngamuk engke di ditu tah oh sakedeung deui tembongkeun rasa cinta urang yakinkeun melalui ayat ieu ulah datang ka laqad jitumuna furoda urang ulah datang ka ngijen teu boga ngabat teu boga batur kitu mah ku urang kuari geus dipeta-petakeun ya salat urang ya puasa ya zakat ya haji harta urang kegiatan syiar tah kegiatan syiar di rajawan tah kegiatan di pengajian tah aing mah ngamodalan ngaji henteu ngamodalan ngabolaran aing mah geus nyen pasantren tah engke di akhirat pan waduh batur ge kabita eta goda amat jeung kasep amat masjid ya pasti pondok kaya di dieu kabeh tinggal nu sajen bae kabita masyaallah hayang amat balik deui ka dunya moal bisa keur ieu sia emang mamang keur ieu usaha naon atuh usaha mah lumayan kula miliaran duit mah atuh teu pernah pake ka mana henteu malah aya RT datang ge persaben puyang aing mah RT datang deui eta adat nu sugih tah kos kitu watak nu sugih gas pokokna mah keramik da di aing tengah kuari mah hayu bae sia heuladan keramik aing nu tanggung jawab geus beres bae waktu keramik hayu sia bae heula ngan sameter nu sugih eta tolol tapi lain di Cilongok lain malah ya di Cilongok mah maksudnya mau meter-meter acan aduh Gusti Allah ieu mah tengetkeun ieu mah ayat ieu mah supaya jangan ngaleuleskeun hate urang rempan jasa urang besi datang ke di akhirat yakin jasa pan ieu mengucapan Gusti dawuhan Gusti ulah datang ka urang datang nu ngabaturan laqad jitumuna furoda urang we teu dibarengan ku amal ngeri amat urang ai kitu mah urang kuari geus beramal masyaallah nikmat jasa ieu kan jelas malah disinonimkeun ditasbihkeun kama khalaqnakum awwalam marrah sakumaha maneh turun ka dunia teu mawa naon engke teu mawa naon deui sedih amat dunia ditinggalkeun wa taraktum ma khawalnakum nu kuari ku urang dialaan
Tuhan dikumpulkan minta dipakai ngabarengan urang jangan naon atuh ja urang geus paeh mah urang salaki wah tisuk-suk tiduduk hulu dijieun suku-suku dijieun hulu neangan dunia kabeli ku ari imah bagus kabeli ku ari tempat sare anu mahal kursi nu mahal mobil nu mahal urang namaot bus ka kuburan pamajikan urang kawin deui jeung salaki nu anyar enjot-enjotan nyana didipan nang meuri urang mobil nang meuri urang dipake happy kuno anyar tinggal urang mah di daerah kuburan weh sial ya tuh sial tinggal sial pikir ku otak coba lamun di dunia nak urang kuari mah masjid pamajikanna ulah pohara tinggal lah sia tinggal engke puroda sia naon produk naon puroda ada dengan produk ya sorangan sia kuari teu beramal mah gas kuari ngadeg di ka masjid kan tulis ulah ngaran sia ngaran ka haji ya geus ditulis ya sabaraha ka haji eta 100.000 manya 100.000 ka haji leutik amat pan itu duit di handapan kasur loba eta loba omong 100.000 bae pelit mah ki haji tah kula tah berapa sia 10 juta waduh emang duit kan nang di sana udah ngusulan di sana puroda si haji engke masyaallah ya ayat pohara jasa ya ulah datang ka urang engke disengsirikeun ku urang sorangan sieun diri urang sorangan pamajikan urang yang serikeun ka urang padahal maka haji keur ieu loba jasa harta urangnya tapi pan urang ieu kuari puroda aduh urang teu boga batur ulah datang ka kos kitu mongpong kuari komo nu geus kolot geus wisan mah moal kebal deui tamat tinggal sajeungkal deui ka kuburan tong geus geura heula-heulakeun bebeja ka pamajikanna itu sawa deuk diukur bae lah deuk dipake ka mana besi puroda lah aja di manakeun di kakarawangkeun cek pamajikanna blon pamake haji tah iya nya masyaallah sing hade laqad jitumuna furoda ulah datang ka urang datang di rebul jalil sorangan tanpa aya nu ngabaturan tah ieu kuari urang diuk panas kuari teu inget kadahar teu inget ka nginum pan ieu urang lantaran naon ieu urang tertegun kada hiji ayat karasa ku urang bo aing engke bakal sorangan eureun bae ngaji karasa laparna Masya Allah karim innallaha faliqul habbi wan nawa wallahu a'lam